Iris, teh, cuk, cari kerja. Naon? Aya bisnis, sir. Bisnis naon atuh bisnis? Bisnis, cuk. Serius ieu mah, pokoknya nama bisnis. Erek mana? Bisnis naon atuh cai teh? Kuningan, payu teh. Kuningan. Payu kuningan ge. Coba aja kuningan, cuk. Loba di mana? Ji, cek Mang Nur, apa Mang Nur? Ngajual kuningan, senang tadi teh. Hari payu mah beuli kumananya Erek. Sebenarnya mah aing enak teh keur ngidar aing geus di kebon. Ngidar kumaha sia teh? Teu keur ngidar cai teh. Ngidar. Heeh. Geus ngasambung nya. Di kebon aing geus ngecek kebon. Di mana ayeuna Mang Nurna? Mang Nur teh aya di ditu tuh. Pokoknya mah deket warung lah, di ditu deket warungan. Isi erek kumana? Lamun moal poe ka baturkeun. Erek atuh mayan euy. Tapi kudu komisi ulah ke aing eta mah loba. Nah, acan barang geus komisi na kumaha? Oh, dah eta mah loba. Apal kuningan sih hargana? Heuh, apal na. Lumayan. Kudu masih lumayan ge. Teu kada acan barang aya ku aing na kumaha? Ji, pan atuh komisi we ulah ke aing. Geus buru komisi ulah loba. Ieu. Tetelek teh. Sabaraha? Karep lah. Tah lah. Heeh. Bener loba. Loba bener. Asyam bohong. Nuhun ya, Cuk. Ya. Heeh. Lumayan euy si Ucup pager. Mang, hujan-hujan ke mangeunana teh sikit teh koprut gina mah. Nah, koprut, entah koprut minum sarimi. Beli urut super sebatang. Ngeunah pisan. Mang Nur. Hah? Nah, kitu loba. Ieu kuningan. Kuningan. Oh. Loba kuningan mah aya gitu. Benar. Asli mah Iya aya. mah euy, ini bukan cenah loba kuningan. Naon? Cuk, Mang Didis. Maksudna kumaha ieu teh? Heuh, Mang Nur teh kajual kuningan cenah loba di Mang Nur cenah Mang Didis teh. Lain urang, ngan babaturan urang nelepon. Mau pulang kumaha nyebut lagi di Mang Nur. Jadi disebut apaleun? Di mana tuh ayeuna? Oh di Kaler. Di Kaler di mana? Mau jalan ka Cirebon nih, kuningan. Simbareng na kumaha. Yo aing Eta mah serius. kuningan lagi gede anjing Gede eta mah. anjing eta mah aslina. Panjang. Aing kota kunyuk. Aing mah nanyakeun ge na kumaha. Kayak kuningannya. Aduh eta ge kuningan anjing. Ada ketemu komo anjing eta kuningan. Ieu mah besi kuningan. Atuh nyotei ke lain Apa aing mah? Urusan kena kuningan teh hafal aing mah. Kapan racek Mang Didis loba cenah di Mang Nur. Di kuningan di ditu sekalian cok 20 meter panjang anjing. Siapa kadeo ku sini. Ada aku sini di siapa koplok. Terus kumaha aing? Ya urusan sia eta mah nyotei. Urusan ka aing. Aing dagor ku balok ieu gerak kunyuk teh. Anda tak kadina nyatin kuningan. Emang aing bener kuningan. Mang Nur, Mang Ade. Taikeun biasa. Siap bos, tenang. Duitan moal ya. Ya jelas atuh kan kita bos kita itu. Iya. Bos, cuman ini berdua makan loba ieu barangna, Bos. Nambahan atuh karyawanna hiji mah. Tambahan seorang 5 tiliwan. Bos anak bau cumur sekali ya. Aku habis makan cedar. Hebat anehnya. Tiluan tambahan Bos, nih seorang deui. tambahan. Karyawan teh lobasan bebeletekana ente. Heuh masalah bayaran mah tenang we. Ke aing nengan hiji deui jadi tiluan. Lo ada gua dulanya. Sok bari taikeun we. Oh, siap, Bos. Tenang, pokoknya mah beres ya mah. Usaha mah naon we kumang zaman sakieu mah udah keheresen dengan usaha teh. Hati-hati dong, kaget. Anda enggak usah lebay dong. Anda itu terlalu lebay sekali. Kau tengok. Tengok. Buat lah meter lah. Lah apa? Pelan-pelan dong bisa kena batok aing itu. Bahaya sekali Anda itu. Ulang halangan atuh. Sekarang aing teh balik ka dieu atuh. Ieu kaluhurkeun tah. Mah, kumaha atuh da ka mana urang ieu pegawena. Gawe jeung kitu mah tapi omongan wae. Biasa dong. Ieu kan ya. Apa aing rek ka dieu keun ieu tah kitu tah. Anda jangan balas dendam dong, untuk kupret ah. Nya teu penteka aja. Kebeneran. Yo, pangmantuankeun Mang Ade jeung Mang Nur pang naikeun kai. Heeh. Siap, Dis. Buru. Masalah buru mah gampang. Hah? Masalah buru mah gampang. Heeh, burunya. Siap. Lagi mah keluar. Burat burat. Masih kan turunkeun deui atuh pokok. Hah, diturunkeun deui. Turunkeun deui aja Taekeun. Ieu mah tadi kita ku Didis. Heeh, ku bos Didis dititaikeun. Oh, aing sarua.
Nah, kalau diturunkeun ditaengkeun. Ditaengkeun. Ya, mari sok kadeng. Main budak anjing. Yo, dengekeun. Tengah kumaha mah. Yo, dengekeun anjing teh. Deuk si Didis, dia aka aing eta mangurunkeun kai. Naikkeun. Ya aing keur capek ulah sampai beungeut sia ditonjok ku aing. Yo, mari sok. Aing capek lu Bang, enggak boleh nanjak. Lain ieu teh lihat teuing bulat tuh. Pan si iya si. Yo, sia maneangan zaman kieu patut nah kumaha. Tah gawe nu goblok tuh ka diturunkeun. Astagfirullahaladzim. Yo, aing salah naon? Sia nama teh salah ceuli sia tah goblok. Dijepat mah ku aing kah. Aing bos saluk ke sanggup. Aing kieu cara nama aing mengundurkan diri bos lah gue. Bos aing mades, aing mah kieu cara nama aing mengundurkan diri. Sudi anjing nu budak mah anjing lah. Biar anjing. Ah, Ya aing makin merusuh. Aduh. Nanya, Ade, kayak pieu mobil. Jog atuh aing ning atek pisan. Anjing ngokot sih teh. Ieu rokok ieu aing ragra rokok. Cicing. Mau kawan aing Bang ngaku. Ya, sia teh kana riweuh cicing atuh. Nah, atuh siap dipelor aing keur ngaganggu aing keur madang aing kekehet. Cik. Anu anjir saeutik geuning kan? Oke. Ini aing loba euy. Nu aing urang eta mah. Yo, nu aing eta mah menyan aing jadi saeutik geuning kan? Aing heula ieu mi aing di loba kieu. Aing ieu mah. Ih, sama. Nah aku mah ieu mah mi aing. Dengekeun. Apa tuh? Hikmah tina budak soleh. Sama ieu tah. Kami aing tadi loba kene nah kumaha sih? Aing sama Aing mah sama anjing. Ah, mana emang meter saeutik. Tak kudu sia di dieu. Mun gimana aing? Aing teh. Aing ieu mah. Ah, sia. Mu aing. Mun aing ieu mah. Nye, besok. Des, buat ke gitar. Maksudnya bisa gitar tuh? Bisa. Oh. Nyanyi apa dulu? Nah, sia teh nyawa aing kamari pirah anjing bebeledagan. Coba dulu nyanyi ya. Nyanyikan coba. Boleh saja kau punya harta berlimpah. Boleh saja kau punya rupa yang indah. Sok, gaskeun. Gas. Cina kuncina. Siap. Boleh saja. Kuncina. Kan ieu gen A. Sok, buru. Ulah kunci naon eta koprol, kunci anak kieu Kumaha? Oh, sok. Denger dulu. Dulu. Boleh saja na. Boleh saja na. Tak kana F. Sok. Kieu nya, kieu. Sok. Nah, temak ciga ngelamet memek. Gas dulu. Buru kan. Sok, siap. Sing balik atuh sia teh goblok. Siap. Nah, sorana ngapop-pop kitu kunyuk. Pandeul ieu teh kunci A. Kunci anak kitu kunyuk tah. Geus maneh nyanyi heula sok, nyanyi heula sok. Boleh saja na. Sok aing gede pisan itu kunyuk. Buru. Lu sok sia kenceng eta na goblok. Sok. Boleh saja. Boleh saja. Ya lah lieur anjing teh kok. Mere di mana gitarna? Gede ku aing rek. Lahir di dieu aing